kade kudu sieun ku poe kiamat. Harti sieun ku poe kiamat lain kieu ngobrolkeun urang mah sieun da ku poe kiamat teh asli pisan sing demi Allah teuing sieun. Lain kitu, tapi kumaha harti sieun didinya babakalan keur dina poe kiamat. Sabab di ditu mah engke dina poe kiamat eueuh imah. Eueuh kasul, eueuh tatangkalan, eueuh bubuahan. Sakur-sakur anu dialap kanikmatan ayeuna dina poe kiamat mah eueuh wa aya. Rek kiamat sugro, rek kiamat kubro. Dina kiamat kubro hancur alam dunia ieu. Lapak, lepak, rata eueuh nanaon. Nu aya ge paran poe 7. Tuh. Jadi atuh lamun andai kata urang dinya teh lapar, tiris, haus, sanguna rek aya. Leupetna tuh. Teu lotek ya lotek atah, lotek asak aya moal di alam mahsyar, moal aya. Tak urang teh persiapan. Kayak di mana-mana lapar di ditu naon nu matak jadi wareg. Di mana-mana urang haus di ditu naon anu matak jadi naon seger. Urang di mana-mana tiris di ditu naon anu matak jadi haneut. Di mana-mana urang panas di ditu naon anu matak jadi ieuh-ieuhan ka urang. Persiapan di dieu. Eta ngaji mah teu meunang eureun. Ngan kuring mah ngaji teh eta we anu diaji ku apa. Rek dibulak-balik. Nah kumaha teh setiap anu digurukeun eta pasti aya barokahna ka urang. Setiap kitab anu digurukeun urang dibulak-balik pasti timbul barokahna ka urang pasti timbul. Ya datangna harti. Ya, datangna harti. Dibaca terus. Keur mangkukna mah teu ka harti, ayeuna mah beut ka harti. Eta teh asbabna barokah ti guru urang, oge barokah ti musannifin ieu. Ti Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Itu Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Di mana-mana urang maca kitab teh ieu mah tapi di mana-mana maca kitab nu digurukeun. Eta lebih dahsyat barokah. Teu? Oge asror na ararasup ka urang kana badan urang. Teu nu ngajaga ieu asror teh tina sakur-sakur kagorengan nu bakal dimpa ka urang. Ku asror eta teh dihalangan. Ngabenteng ieu teh. Urang ngaji ieu teh. Kade. Yo tong sieun. Peda urang mah dah henteu ngalapna naon, ya. Urang mah henteu boga henteu pernah ngalap itu ngalap ieu. Sieun aya nu kieu anu kitu. Tong sieun. Ieu teh aya asroran. Teu di mana-mana urang istiqomah dina ngaji teu didhawuhkeun ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al istiqomatu khairun min alfi. Istiqomah eta leuwih hade tibatan 1000 karomah. Eta ku ieu tong sieun. Kuring tawasul ku ngaji ieu kitab teh naon mudah-mudahan teh ieu kitab teh cing jadi benteng raraksaan tina sakur-sakur nu hasud ka urang. Kuring mah rek ku ngaji